Carita Sunan Permana di Puntang. Zaman baheula di Korobokan teh aya nagara ngaranna Timbanganten. Nyaeta nagara leutik anu masih keneh kabawa ka Karajaan Pajajaran. Ari anu jadi rajana nyaeta Sunan Burung Baok, masih keneh putrana Prabu Siliwangi. Anu matak dingaranan Sunan Burung Baok teh kulantaran awakna pinungku bulu, katotol gagah rongkah sakti mandraguna. Sunan Burung Baok teh kaasup raja anu lalim, sagala kapalaina teu tiasa dipumpang. Upami anjeunna ningali hiji barang eugresep dicanak bae teu nolih nu sasahana. Estu marentah karajaanana teh sakarep ingsun, cohagna mah jauh tina rasa keadilan. Ocapkeun di eta nagara teh aya hiji sesepuh namina Dalem Pasehan. Mireungeuh kaayaan rajana anu kitu, Dalem Pasehan henteu panuju. Upama diantep bae tangtu nagara bakal rusak, rahayatna oge pasti balangsak. Nya anjeunna badanten sareng para ponggawa sanesna anu tos sarpuh. Maksadna sangkan eta nagara henteu dirajaan ku Sunan Burung Baok. Sabadana badami nya Dalem Pasehan teh angkat bae ka Pajajaran. Sumping ka Pajajaran kaleresan nuju Karempel, Magelaran di Paseban. Dalem Pasehan dipariksa ku Prabu Siliwangi. Daradad atuh Dalem Pasehan ngadongengkeun putra rajana anu aya di Timbanganten, diwinci taya nu kalangkung. Saur Prabu Siliwangi, kaula ngarti. Ayeuna mah jung bae maneh balik ka ditu. Perkara anak kaula kumaneh kudu dileungitkeun ti Timbanganten, tapi ulah kaluar getih. Dalem Pasehan mulih deui ka Timbanganten, teras badanten deui sareng para ponggawa. Kacindekanana Sunan Burung Baok kudu dileungitkeun, tapi ulah kaluar getih sakumaha pilahir Prabu Siliwangi. Taya deui carana kudu nyieun reka perdaya. Kabeneran di sisi walungan Cimanuk teh aya guha. Dibejakeun ka Sunan Burung Baok yen dina jero guha teh aya orai sanca gede. Eta orai teh ngaruksak kana pakaya rahayat, tapi rahayat taya nu wani ngalawan atawa newa kana eta orai. Kumargi ngarasa gagah, Sunan Burung Baok angkat ka guha tea. Suk bae lebet, orai teh dipilarian, tapi da teu aya. Barang rek kaluar deui, panto guha teh geus ditutupan ku batu anu gede. Sunan Burung Baok sorangan di jero guha, kuluntang kulinting, bingung pilampaheun. Antukna pakeanana dilaanan. Teg bae Sunan Burung Baok teh yen ieu kabeh pagawean teh tangtu rekayasana Dalem Pasehan jeung batur-baturna. Sunan Burung Baok ngahulang sakedapan, mikir-mikir kumaha pipetaeun. Mending balik bae heula ka Pajajaran, sakalian laporan ka Kangjeng Rama. Terus bae atuh Sunan Burung Baok teh angkat ka Pajajaran, nurus bumi abong jalma anu sakti mandraguna. Sasumpingna ka Pajajaran kaleresan Prabu Siliwangi nuju Kempelan. Anjeunna kaget ningali putrana sumping sabeulegeun nyeur. Rambutna rarambueukan kaditu ka dieu pikasieunun. Lajeng ditaros ku Prabu Siliwangi. Naon sababna nepi ka jadi kitu kaayaanana? Daradad atuh dicaritakeun sagala rupana ku Sunan Burung Baok.
Prabu Siliwangi teu sasauran sakedapan rada bendu oge teu lami anjeunna miwarang nyaur dalem pasehan. Nalika nampi panyaur Prabu Siliwangi dalem pasehan parantos kagungan raos tangtos aya patalina sareng Sunan Burung Baok. Enggal-enggal dalam pasehan angkat ka Pajajaran. Angkatna teu nyalira tapi sareng putrana anu istri gulis pisan nyaeta Inten Dewata. Maksadna bade disanggakeun ka Sang Prabu luyu sareng kabiasaan alam harita. Sasumpingna ka Pajajaran dalam pasehan sareng putrana Inten Dewata diseksekan ku Prabu Siliwangi. Ari maksud kaula mah lain kitu, ocot tina kalungguhanana anterkeun ka dieu sina balik engke diganti ku saha anu pantes jadi raja di Timbanganten. Anak maneh keun bae di dieu engke di mana kaula baring supadi boga anak komo mun anak lalaki ti Inten Dewata baris dijenengkeun raja di ditu. Ayeuna mah cekel bae kumaneh karajaan heuyeuk bari ngadagoan pirajaeunana. Lami ti lami Prabu Siliwangi kagungan putra pameget ti Inten Dewata tea anu dijenenganan Permana Dipuntang. Dalam pasehan disaur ku Prabu Siliwangi supados enggal-enggal nyandak eta murang kalih tea ka Timbanganten. Murang kalih teh dicandak digandong ku eyangna nyaeta dalam pasehan tea dicandakna nurus bumi upami parantos capek dilebet taneuh teras munjul dugi ka ayeuna di Garut aya tempat anu disebut munjul tea. Di leresan hiji gunung anjeunna teh liren deui teras calik didinya caket oe wulung nyaeta patempatan dinamian dugi ka ayeuna Gunung Pangcalikan. Murang kalih nyarios ka eyangna jen anjeunna palai angkat bae alim digandong teras bae gugurayangan muntang kana we wulung tea dugi ka ayeuna gunung tempat muntang gugurayangan eta murang kalih teh dinamian Gunung Puntang. Kumargi gugurayangan tea dugi ka elat sumping ka Timbanganten. Eta wilayah Karajaan Timbanganten ayeuna mah lebetna ka wewengkon Garut. Teras bae dijenengkeun janten raja didinya kalayan gelar Sunan Permana Dipuntang Raja Timbanganten. Nya anjeunna anu ngarundaikeun turunan-turunan menak di Garut teh makamna oge aya dicaket Sunan Gordah sareng Sunan Tangkil caket Rumah Sakit Umum Garut anu dinamian RSU Dr. Slamet.